ka kebon heula nempo cengek. Da heubeung geus teu ditempo eta cengek teh. Pun ayeuna mah geus bareureum meureun. Heueuh tempo heula. Alhamdulillah ieu melak cabean mah yeuh. Kajadian yeuh hade kieu mah yeuh. Aning anak cengek teh keur kumaha ieu teh. Ah ieu mah dak diantep ieu mah. Keur bini. Ah sugana eueuh nu maok ah. Beneran si juragan musuh balik ku aing dipaling sabena sia. Milik yang euy. Saya ngecek cenanya lu. Sampai aya. Ah teh heula. Aduh si juragan datang kadieu dieu aing kumaha nya lompatna ka mana nya. Hei. Cengek aing eta dihaja. Rek diala ku sia. Dihaja eta keur bini. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pilage hiji juragan menta we hiji dasar si kumet sia mah Awas ya sekali-kali deui ku aing sia ditampiling geura kasabalan sia. Ah mungkin juragan keur ngudag ku aing dipaok. Ah mangis cengek leubet meungpeung eueuh nu bogana. Pupu ku aing mah. Beunang eta si kasebelan kabur. Aduh eta si kasebelan. Rek maling deui cabe aing. Ali sia urang mana eta? Aduh aya si juragan. Kapangih ku si juragan minta hiji meni pedit-pedit teuing. Dasar si pedit. Aing sia diberi geura. Anjir. Ari kitu lompatna si kasebelan. Urang mana etanya jelema teh? Henteu itu henteu ieu. Alah, mun juragan budak. Aing dipuna mah. Bener bersat jauh. Gus aya deui wae eta si kasebelan. Alah, sia aya juragan. Henteu itu henteu ieu. Urang mana sia teh kasebelan? Tak gua sia ku aing. Tapi ra hiji juragan, meni kumet-kumet teuing, dasar si paria, si pelit, si kumet. Gara-gara cabe aing ngundak-ngundak jelema meni karipuh kieu. OPH ka di sia kasebelan.